Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saparantosna manjatkeun puja sinarang puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ku berkat kudrat sareng irodatna alhamdulillah urang tiasa deui ngamutolaah kana kitab Fathul Majid bi syarah Ad-Durrul Farid fi Aqaidi Ahli Tauhid. Ieu kitab teh karangan Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i anu nyarahan kana kitab Durrul Farid fi Aqaidi Ahli Tauhid karangan Syekh Ahmad Ibnu Sayyid Abdurrahman An-Nahrawi. Namun anu bade dibaca di dieu teh nyaeta matana Fathul Majid nyaeta Durrul Farid fi Aqaidi Ahli Tauhid. Anu sok dibiasa disebat mah ku ieu teh matan Fathul Majid. Semoga urang ngawitan kana ieu ngaderes kitab matan Fathul Majid ku awasan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat hungkul. Alhamdu ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Al-Wahidi anu tunggal bizatihi dina zatna Allah. Wa sifatihi sareng dina pirang-pirang sifatna Allah. Allazi anu ba'atha ngutus ieu ladi sayyidana ka Gusti urang sadayana Muhammadan tegesna Nabi Muhammad lil khalqi ka makhluk bitauhidi kalawan mawa tauhid bibahiri ayatihi kalawan dikuatan ku pirang-pirang ayatna Allah. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan ala arusir rusuli eta muga tetep ka pangutamana pirang-pirang utusan. Wa sayyidi kulliman sareng ka pamingpin tiap-tiap jalma. Laka eta tetep ka anjeun alaihi ka itu man siadatun ari sifat kapamingpinan. Wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi. Wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi. Wa tabi'ina sareng ka pirang-pirang anu anut lahum ka itu ashab fil husna dina kasayan ayil jannati tegesna surga apami di tengahna mah. Wa ziyadatan sareng tambah-tambah tegesna mah ningali kana zatna Gusti Allah anu suci. Wa ba'du saparantosna maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam ka Rasulillah. Fayaqulu mangka nyarios saha katsirul masawi anu seueur dosana. Al-faqiru anu butuh li rahmatir rabbih kana rahmat pangeranana itu si fakir. Ahmadun Nahrawi tegesna Ahmad An-Nahrawi. Lama kana nalika aya naon yajibu wajib ala kulli mukallafin ka satiap jalma mukallaf. Naon al-jazmu yakin bi aqaidi tauhidi kana pirang-pirang akidah tauhid. Wa kana sareng aya naon al-imanu iman mutawakifan eta ngadago alal jazmi kana yakin bizalika kana itu aqaid. Paman mangka ari sing saha jalma lam yajzam eta henteu yakin ieu eman
bidzalika kana itu aqaid fahuwa mangka ari itu man kafirun eta kafir. Wal iyadu sareng ari nyuhunkeun pangraksa billahi eta tetep ka Gusti Allah ta'ala mahaluhur Allah wa kana sareng aya minal awami eta tetep ti pirang-pirang jalma awam man saha man jalma layut kinu anu henteu ngayakinkeun ieu man tilkal aqaida kana itu pirang-pirang akidah jama'atuha ngumpulkeun kuring kana ieu aqaid fi waraqatin latifatin dina pirang-pirang lembaran anu leutik ala wajhin sahlin netepan kana jalan anu gampang insya lamun ngarsakeun saha Allahu taala Gusti Allah taala. Wasamaituha sareng ngangaranan kuring kana ieu aqaid ad-durrul farid fi aqaidi ahli tauhid kana nami ad-durrul farid fi aqaidi ahli tauhid. Fakultu teras ngucap kuring wabillahi sareng eta tetep ka Gusti Allah at-taufiqu ari nyuhunkeun pitulung sakitu heula wallahu a'lam bissawab.